mata tahu ajaran tasawuf jangan naon eta mencuci hati supaya nemah urang geus aya ngaji tauhid mah tapi urang can karasa ka tauhidan sebab lamun geus karasa ka tauhidan eueuh nu kudu ditentang sebab nikmat ijad ti Allah nikmat imdad ti Allah eueuh ka aya nu ngayakeunna Allah bentuk pengayaanna kos kieu geus aya diurus ku Allah. Urang mun ngaji tauhid atuh jamal kebal hirup di alam dunia. Jadi titah nasihat ka aing mah ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Mun sia ngahamba ka aing tenang. Ulah ngahamba ka materi, ulah ngahamba ka jabatan. Lamun sia ngahamba ka aing ngeunaheun. Sok we eta mah urusan dunia mah andai kata maneh tani andai kata mana ngojek, andai kata jadi supir,